Panuhun langkung tipayun sim kuring sejamupu mupu lakuning karuhun nyecruk galur anu kapungkur mapai lacak anu baheula diciptaning para resi budaya pusaka adat para pujangga anu dirumat ku basah jeung sastra kiwari mapag calon panganten pameget baris di kawitan kalayan diuwuh ku kalimah Bismillahirrahmanirrahim nyaparanun ka Gusti nu maha suci ka Allah anu mapayun ka Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haturan wilujeng sumping wilujeng linggih kanggo sareng-rengan sarombongan keluarga besar dari calon bakal panganten pamengge Aa Rivaldi Nurhuda putra putri tercinta dari Bapak Oman Rohmanda beserta Ibu Yeti Yusmiati almarhumah dari Cileunyi. Wilujeng sumping Arifaldi sareng sarengan mangga salajengna kanggo sarombongan dari Cileunyi kanggo calon bakal panganten supados tiasa pajeng kapayunan mangga saalin-alinnya teu icing pepijeun Praisia nu sumping mancing pasini Praisia nu datang mangkawaluya mega bodas awasnya jas beki lila beki bengra jeung sumping mamah apa sareng-sarengan sarombongan wilujeng sumping di ieu panemukanna Neng Vini Apriliani putri tercinta dari Bapak Nono Supriyatno bareng Ibu Else Kasteri. Wilujeng sumping sadayana alhamdulillah atuh geuning panganten ayeuna teh maning kaseh alhamdulillah pilihan Neng Vini teh telepat mohon Bapak alhamdulillah wilujeng sumping kanggo sarengan sarombongan salajengna aya runtuyan kembang melati nu mangrupikeun kadedeh kaheman tinu janten sepuhna Neng Vini mangga Neng supados mama aa rada jam rada majeng salin aa na wae mangga mama tiasa majeng
Supados tiasa menyematkan persembahan dari kami di sini terutama keluarga yang ini mangga disematkan buat pada kelapa hirupnya wangi pinilihan wangi nyampuan kembang kabacan keheman wilangan kalimat Allah Fatihah sungkeman kembang kanungan lujeng sumping kasih lujeng sumping kanggo sareng-rengan dari Cirebon mangga supados tiasa foto sareng mudah-mudahan ini hari yang baik buat Arifal beserta calon pengantin ini ya bisa diberi kelancaran dalam melaksanakan ijab kabul nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala syukur ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pangersa petugas pencatat kantor urusan agama Kecamatan Kuningan anu kuring dipika hormat, pangersa Bapak Kepala Desa Kasturi miwasa Jujang Karawatna anu sami dipika hormat, oge pangersa aparatur pemerintahan desa Cileleuy anu biasa hadir di tempat-tempatan anu sami dipika hormat, pangersa Saibul Maposit, dua keluarga besar Cepri Paldi miwah Bapak Oman Sakulawargi, oge Neng Pini putrana putrina Bapak Rono anu sami dipika hormat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, tokoh masyarakat, tokoh agama anu sami rawuh di tempat-tempatan anu sami dipika hormat. Saya basa langkung endah puji kali syukur urang sanggakeun ka Jatuh Mahlul Gopur nu alhamdulillah ngalanguan kudrat anjeunna dina enjing anu berbahagia ieu di Kemis kaping 22 Februari tahun 21 Februari tahun 2023 urang tiasa tempel herpat merbayaksa dina raga nyaksenan Abdul nikahna Cepri Paldi ka Neng Pini. Rahmat biwasalam mugia tetep dilimpah curahkeun ka junjungan urang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina sahabat tabi'in tur pamudah-mudahan ka urang sadaya kalungsuran sapaati anjeunna di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten pribados ngadeg cumados di tempatan sejak nyadak bertuyang acara dina ending anu berbahagia ieu aya sababaraha acara anu baris dikawinkeun di kapayunkeun dina raga akdu nikahna putra putri urang Cepri Paldi sareng Neng Pini anu kawiji manawi acara urang pembukaan, acara anu kadua laporan utusan petugas penjemput di bakal calon pengantin pamengget anu katiluna penyerahan di atas nami sepuhna di bakal calon pengantin pamengget anu kaopat panampian di atas nami sepuhna pengantin istri dilajeng karena acara simbolis, dilajengkeun karena acara akdu nikah anu baris dipandu ku petugas pencatat kantor urusan agama Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dilajengkeun karena doa penutup. Mangga atuh supados yang kolong kana waktos urang sasarengan acara ieu urang bika tumaoskeun suratul Fatihah.
ala hadiniyah wa ala kuniyatin syariah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan awasan suratul Fatihah acara lumangsung kalayan lancar daya halangan halungan sukses tanpa ekses. Acara salajengna menawi laporan putusan petugas penjemput di bakal calon panganten pameget anu diluluguan ku kersana Bapak Ustadz Rudi di Sumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi haflah mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Kersana Bapak Kepala Desa Kasturi sajungjang karawatna anu pribados dipika hormat, aparatur pemerintahan Desa Cileleh anu diwakili ku Bapak Lurah anu kusim guring dipika hormat, para alimil ulama, para asatid wal asatidah, Bapak Naib anu kusim guring dipika hormat, hadirin ibu kalih bapak nu sami rawuh di patempatan anu kupribados dipika hormat, wabil khusus keluarga besar mempelai istri sareng pameget anu berbahagia anu kupribados dipika hormat, tega kantun ka pengatur waktu penata cara anu kusim guring dipika hormat. Puji kali syukur mangga urang sanggakeun kadat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina enjing menjelang siang ieu orang sadaya tiasa rawuh dia patempatan kalayan wasilahna pangangkir ti Bapak Nono sakulawargi atuh pamugi ieu majlis riungan kempelan kalungsuran rahmat kali barokah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam mugi salamina tetap dilimpah curahkeun kapanutan orang sadayana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kulawargina sahabat tabi'in tur pamugi dugi ka orang sadaya selaku umatna anu senantiasa berharap kana syafaat anjeunna. Ibu kalih bapak hadirin sadaya anu dipika hormat, ijinkeun sim guring ngadeg dina ieu waktos sejang ngadugikeun laporan pangjayap calon panganten pameget anu tadi enjing sim guring sarombongan kenging mandat di Bapak Nono mewah Ibu Elsi sakulawargi dipasihan tugas kanggo ngajayap calon panganten kinten tabuh 7 kirang langkung pribados angkat sarombongan. Alhamdulillah di perjalanan lancar dugi kana tempat anu dituju, tempat anu dimaksad. Satu sim guring dugi ka pentapatan anu dimaksad, sate acan calik malihan bahkan sate acan kedalisan pribados ditampi dituangkeun diliheutkeun sakitu panghormatan anu sakinten saena ti kulawargi besarna cep rival. Atuh pamudah-mudahan nanrupi panghormatan anu parantos dipasikeun ka pribados sarombongan kenging balasan ti Allah Subhanahu wa taala. Ibu kali bapak sadaya anu dipika hormat, salajengna sim guring
dipasihan waktos ku pengatur waktu penata acara kanggo ngedalisankeun pamaksa dan pribados nya salajengna sim kuring ngadugikeun sumpingna ti kasturi nyandak mandat di Bapak Nono miwa Ibu El sakulawargi kahiji pribados teh ngadugikeun salam silaturahim ka keluargi besar Cep Ripal. Alhamdulillah salam silaturahmina pribados ditampi kalayan kasayan kabingahan atuh nu kaduana pribados ngadugikeun teh maksad anu utamina nyaeta seja silatul wa'di nepangkeun janji were sabaraha waktos kapengket jeung sim kuring kantos ngayakeun perjanjian dina dinten ayeuna teh bade dilumangsungkeun akdun nikah. Ukituna atuh tangtos di kasturi moal tiasa ngalaksanakeun akad pernikahan saumpamina calon pangantena teu aya nya sim kuring merdih ka sepuhna Cep Ripal teh supados ikhlas ridho tiasa masrahkeun tuang putrana ka pribados. Alhamdulillah diwakilan ku sepuhna Cep Ripal dipasrahkeun ka pribados malihan dina waktos ayeuna Cep Ripal parantos aya di tengah-tengah urang sadayana. Ukituna atuh sim kuring ka Bapak Nono mewah Ibu El sakulawargi mangga nyanggakeun Cep Ripal kanggo diakad nikahkeun ka putri Bapak. Kali ti eta tuh da aya deui amanat ti Bapak Nono teh anu terakhir Cep pribados dina raraga ngebralkeun tuang putra nyata Cep Ripal teh hoyong ka abring kudu janten dulurna barayana tatanggi rerencanganana kurang sami-sami nyaksenan akad nikahna oge ngadoakeun ti kacaketatan nya alhamdulillah eta ogenan panginten dicumponan ku keluarga besar Ripal katawis katingal kurang sadayana alitan abringan anu sakitu sirna ngabring-ngabring ngebralkeun Ripal anu baris ngalaksanakeun sunnah Rasul. Ieu sanes kunaon saurna tawis yen Ripal di desa Cileuleuit teh jajaka anu sae anu bermasyarakat anu bermuamalahna sae sehingga dina ngalaksanakeun akdi nikah nage rerencangan dulur barayana sadayana ngiring sejak ngadoakeun sakitu manawi laporan ti sim kuring kirang langkung ngedasi hapunten nu saageng-agengna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi imanan billah, bismillahi yaqinan billah, bismillahi nasta'inu billah, bismillahi tawakkaltu billah, bismillahi masyaallah la syukuru illallah, bismillahi masyaallah la syu'a illallah, bismillahi masyaallah makana min nikmati pamin Allah, bismillahi masyaallah la yati bihasanati illallah, bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anu dipihormat Bapak selaku Papayung Agung Pupuh Lembur Desa Kasturi sareng sajungjang kerawatna Bapak aparatur pemerintah sadayana anu dihormat Bapak Kepala Kecamatan Kuningan anu parantos hadir di tengah-tengah orang sadayana sami anu dihormat para ulama, para ustad sadayana anu aya di sapudeureuh Desa Kasturi sami anu dipihormat mitra desa, ketua lembaga BPD LPM sami anu dipihormat Deka Kantun khusus Bapak Nono
anu dina danget ieu nu gaduh maksad sareng kadang wagina sami anu dipihormat. Oge khususon Bapak selaku panata acara pengatur waktos sami anu dipihormat. Bapak Ibu sadayana hayu urang nyanggakeun puja puji kagungan Allah, rahmat nikmat sehat selamat umur urang kagungan Allah. Hayu urang ningkatkeun ibadah ka Allah anu saikhlas-ikhlasna sangkan urang sadayana salalamet dunyana rauh akhiratna. Shalawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan alam Nabi akhir zaman Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pilih ti para nabi, rasul pinunjuk ti para rasul. Kagungan pitulung kangge urang sadayana ngarangkungan wasilahna syafaatna nyata syafaat ujma. Amin ya Allah. Bapak Ibu sadayana dipihormat, ibados tipayun hapunten anu kasuhun hampura anu kateda tangtos sakumaha anu disankeun ku Bapak Pengjaya rehna perbados nyumponan pangangkirna Bapak Nono di dieu ieu anu ngiring gan saukur sasumur sang salembur ieu anu ngiring kaikat masih keluarga sarumpun. Namun dina kitu oge hapunten tangtosna ngarepotkeun Bapak Nono sakeluarga di dieu. Salajengna pribados oge ingah manah segema kumalina ku ditampi dihormatna ku kadang wargi keluarga besar Bapak Nono di dieu. Mudah-mudahan kasayan para bapak ibu sadayana kalebet amal soleh kenging pahala ganjaran di Allah subhanahu wa ta'ala. Sakumaha kahoyong kapalai anu kakedalisankeun ku Bapak Pangjaya pribados teu bade ngulur-ngulur waktos dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim atas nami sepuhna calon panganten pamegat Bapak Oman Rohmanda. Pribados dina danget ieu pisan nyanggakeun buang putra anu jenenganana Ripaldi ka Bapak Nono kangge ditikahkeun kalayan perbados oge nuhunkeun jihad doa ti sadayana dina acara jatuh krami ieu sing aya dina kalancaran kasalamatan kalayan aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Parantos anjeunna jatuh krami sah secara adat, sah secara sahadat, jeung sah secara agama. Mudah-mudahan dina adayung rumah tanggana anjeunna sing panemu sareng kabahagiaan aya istilah secara tirata basa sing harmonis, dinamis, agamis, kalayan romantis. Kauger ku ayat Allah sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu sadayana tangtos perwados hormat kasadayana terutami aparatur pemerintah di dieu. Pilih sareng pilih tangtos adat istiadat sok aya anu teu nyupu atanapi aya perbentenan ukituna ngiringan adat istiadat budaya di dieu di Desa Kasturi jembar manah kalayan jasa ngapunten ka pribados sarombongan manawi sakitu mugia kamanahan kahartos ku Bapak Nono kadang wagi uk sadayana nyakapan karena diantara pribados dipungkas putus saur ke panghalang bobosa panon sarang sapakan kapunyere perdatsin pai paturai patepang deui tutup grahayu pungkas walia salamet urang sadayana dunyana rauh akhiratna. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku buah rambutan, cakep. Harinya buah duku buah rambutan, daun salam tatangkana, ibu-ibu duga tuduh duga nudutan, dong awal salam dan sadayana, urang harinya dari timur arah ke barat, sambil membawa sepucuk surat. Bagi yang menjawab salam penuh semangat, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wios diwihandi cek wios so daun awi buah pisitan ngalalana detikan manawi teu abotan suasana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kana wawalan salamna. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alladzi jama'ana bi hadhihi sa'ah bi majlisi silaturahmi, bi majlisi silatul wa'di, bi majlisi silatud doa. Amma ba'du. Aturan anu kasuhun anu puji sim kuring dipihormat petugas pencatat di kantor urusan agama Kecamatan Kuningan, Bapak Kepala, anu alhamdulillah mantena parantos kersa sabar, sok sanaos datang ti enjing tapi kersa ngatusan heula, anu sehingga acara seret nampina di payunan. Begituna sakali deui Pak Kepala nuhun tina kasayogian waktosna, mudah-mudahan ku kasobarana kenging pahala anu ageng kanggo panaim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hormatin simkuring tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat anu aya di sabudeureuh Desa Kasturi. Hormatin simkuring pupuhu papayeng agung anu ngageugeuh dayeuh ngolah Desa Cileuleuy, anu ngawakilan manawi pakuna hadir Pak palurahnya. Hatur nuhun kana sumpinganana. Oke, hormateun simkuring dulur salembur baraya sadesa anu sami-sami rawuh di majelis haflatul mubarakah. Dipayun mangga urang sasarangan nyijikeun suci ka Gusti anu Maha Suci. Urang nyangakeun puja ka Gusti anu Maha Kawasa. Oke, urang sasarangan nyangakeun syukur ka Zat anu Maha Luhur tur Gopur. Anu parantos paparinna nikmat sinarang sehat ka urang sadayana, anu sehingga alhamdulillah dina enjing anu berbahagia ieu urang sadayana tiasa sami-sami hadir dina raraga jatuh rami dina kaya sehat walafiat. Salawat ka iring salam pamudah-mudahan salamina tetep dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana Kanjeng Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Henteu kakantur kanggo kulawargina, kanggo sahabatna tabi'in tur tabi'atna. Oge urang salaka umatna nu pamudah-mudahan urang sadaya anu rawuh dina kesempatan ieu kenging syafaatul uzma di mantenna hingga yaumil akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak kali ibu sakadang wargi anu puji sim kuring dipihormat, tambuh laku dina kesempatan ieu sim kuring ngadeg cumarios payeun bapak kali ibu sadayana nyandak asmana Bapak Nono sinarang Ibu Else
selaku sepuna calon panganten istri anu namina Neng Pini. Anu alhamdulillah tadi kirang langkung tabu 7 jisim kuring ngadelegasikan utusan anu diluluguan ku Pak Kiai Rudi Bapak Yaya Sinarang anu sanesna ku jisim kuring di orang miang ke desa Cileuleui tepatna karorompokna calon panganten pamangget wasana Cepripaldi. Alhamdulillah berdasarkan laporan ti anjeunna tugas anu diemban ku aranjeunna tiasa dilaksanakeun dina kaayaan lansar lungsur langsar beres roes teu aya halangan halungan naon. Bahkan utusan sim kuring sateu acana gedalisankeun kana pamaksadanana parantos dipi orang tuang Sinarang ngaleueut. Kugituna sim kuring bade ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasepuhna Arifaldi anu parantos nampi parantos ngajamu utusan sim kuring. Mudah-mudahan amal kasayana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala anu berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak kali ibu sadayana anu salajengna dina kesempatan ieu sim kuring selaku wakil sepuhna bakal calon panganten istri ngahaturkeun wilujeng sumping kasadaya tatamu kasadaya sakadang ngawargi anu dongkap di desa Cileuleui. Wilujeng sumping norompok sim kuring sededa si hapunten tina sagala rupi kakiranganana. Heureut tempatna oge dukang ke tuangeun Sinarang leueuteun suku saupamina parantos ditedah aya henteu raosna pribadosna da ditawakuf anu saageng-agengna. Para bapak kali ibu sadayana pamaksadan anu utami sim kuring ngadeg di dieu nyaeta nyandak 3 pamaksadan. Anu kahiji nyaeta pi majelis silaturahmi. Dina raraga ngawangun silaturahmi, dina raraga manjangkeun silaturahmi anu aya. Mudah-mudahan ku ayana silaturahmi 2 keluarga besar wasilahna ngaketikahkeun putra Sinarang putri urang sadayana tiasa nambihan deui rahmat Sinarang keberkahan kanggo urang sadayana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anu salajengna pamaksadan sim kuring ngadeg di dieu anu kadua nyaeta silatul wadi. Dina raraga ngalaksanakeun janji pasini anu parantos dipatri. Dina raraga ngalaksanakeun supaya anu katunda. Tegesna sim kuring ngadeg di dieu nyaeta bade ngalaksanakeun akad pernikahan kanggo putri sim kuring anu bade didahuk ku jajaka anu lalagasan di desa Cileuleui anu namina Cepripaldi. Alhamdulillah calon panganten anu pamangget parantos aya payun sepuhna calon panganten istri. Panono leres ieu teh calon mantu ieu teh ndelebat ku else leres. Margina aya mah panglingna aslina tos ganteng kasep nyabu tos didangdan Cigaraja aya nama. Alhamdulillah leres panononya. Alhamdulillah berarti tugas Pak Kiai Rudi telepat dongkap ka Cileuleui nyandak anu leres-leres calon panganten. Para bapak kali ibu sadayana pamaksadan sim kuring anu katilu hadir di dieu ngahaturanan para bapak kali ibu sadayana nyaeta bade ngaketikahkeun pun anak atuh tadi parantos diserahkeun ku wakil ti desa Cileuleui. Saurna teh mangga nyanggakeun calon panganten ti luhur sausa prambut ti handap saibas dampal getihna satetes ambekanna sadami leres ikhlas ridho ieu teh kasepuhan. Alhamdulillah atuh kugituna puji sim kuring ucapan bismillah. Alhamdulillah sim kuring nampi Ananda Ripaldi anu insyaallah dina waktos ayeuna pisan dinten ayeuna pisan bade diakad tikahkeun sareng putri sim kuring anu nami Neng Pini. Anu katiluna sim kuring ngadeg di dieu nyata bade nuhunkeun doa ti para bapak ibu sadayana kanggo putri sim kuring anu bade ngalaksanakeun beber layar tarik jangkar. Mudah-mudahan ku saparantosna diakad tikahkeun ngajantenkeun hiji ikatan rumah tanggi. Mudah-mudahan dina ngawangun imah-imahna, dina ngawangun umah-umahna sing dijantenkeun rumah tangga anu pasti kacai jadi salawi kadarat jadi salogak
rumah tangga anu pinuh ku keberkahan, rumah tangga anu maslahat di dunia oge maslahat di akhirat. Kanggo ngawangun ngawuh predikat rumah tangga anu paling utami nyaeta sakinah mawadah sinar warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak kali ibu sadayana manawi teu panjang lebar ku disim kuring patali panai parantos aya painun urang sadayana. Ku awalan ditutup ku pantun oge akhiran manawi tutup pantun deui nya Cep. Wios pergi berjalan ke kota Padang. Cakep. Pergi berjalan ke kota Padang, singgah sebentar membeli rendang. Sambutan saya tidaklah panjang karena panaibnya sudah datang. Eta manawi panaib mangga ieu calon panganten parantos aya paeun urang sadayana saur Aripaldi mobil Fiat di terpalan tos teu kiat hoyong dirapalan. Sakitu manawi anu tiasa didugikeun kirang langkung nadadasi hapunten kalayan dibukas billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga diabadikeun. Siap Ibu senyum. Mangga salaman senyum penyerahan secara simbolis selanjutnya. Mangga atuh kituna para panitia mungkin dibantos kanggo ngalebetkeun seserahan tawis kadieu supados engke dina nyangsena randu nikahna para putra putri aya dina kausuhan hapunten upami tos begituna dilanjutkeun kana acara anu inti anu parangtos dianti mudah-mudahan putra-putra putri urang anu baris ngalaksanakeun akudi nikahna aya dina palantiasa kaluar. Alhamdulillahirabbil alamin acara seret tampi parangtos rengse begituna dilanjutkeun kana acara anu inti panginten anu parantos dianti utamina Kucep Kepaldi sareng Neng Pini. Mangga Neng Pini supados tiasa keluar kanggo urang ngalaksanakeun ijab kabul pernikahan. Anu salajengna acara baris dipandu ku petugas pencatat kantor urusan agama Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ka Bapak Kepala Pak Naib disumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa'alihi bisawm fa innahu lahu wija. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun para kiai para sepuh bini sepuh kesepuhan di Pasturi, bini sepuh kesepuhan di Cililei yang dihormat pertul pemerintah di Pasturi hadir Pak Bu Wanjen di wajah jajaranna yang dihormat bagi Pak Lurah di Cililei yang mewakilan pertul pemerintah yang dihormat bersama Bapak Oman Rohmanda beserta keluarga besar Rombongan Pandajak anu dihormat bersama Bapak Mono Supriyatno jalan istri sakeluarga Malisari anu dihormat para Bapak Ibu keluarga besar di calon pengantin kementerian keluarga besar di calon pengantin istri sami dihormat terus anu bahagia Manggersa Rivaldi Nurhuda kali calon istrina anu kasihna ning bini Apriliani anu dibanggakeun hadirin rahimakumullah. Puji kali syukur tekendak-kendak ngarasankeun ka ilahi Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos maparinan mambirang-birang kanikmatan nikmat panjang yuswa wa afiat danget ayeuna jeung urang sadaya kepel di majlis dina raraga hiji ngiring-ngiringah ngebreh kita sakabingan ka pangarsa dipal ini anu simkuring yakin arahna ayeuna kabingahan. Mudah-mudahan kabingahan ieu kabingah ti Allah kabingah dosa kanggo kaberkahanana kalaya semua warnai bingahna perjalanan rumah tangga aranjeunna ka payun. Sajabi hal kasbat pelawar sadaya sejajar saksi nyaksiran ijab jebuk akad nikahna kan hiburan sarangan ngalahirkeun pangdoa kanggo aranjeunna mudah-mudahan tiap kumpul langsung lancar sapertos prestasi aranjeunna jajan pasangan suami istri anu rumah tanggina abadi kalayan bahagia. Bersama salawat sintaran salam urang sangeun ka kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargina para sahabat ka para tabi'in kalbat ka urang sadaya umatna anu senantiasa miharep jaga dieu jaza urang diangkat sebagai umatna anu baris kenging syafaati mantana amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah syukur tugas kesehatan di KUA Kecamatan Kuningan sakumaha panohon di dua besar sing hadir nona panuluna kalian siguri yakin arajina para pos persyaratan kangge pencatatan pernikahan. Insyaallah berkas lengkap daya halangan baik secara syar'i maupun peraturan undang-undangan anu hartosna ijab biasa dilaksanakeun kalayan pernikahan tercatat di KUA Kecamatan Kuningan. Wahal kesebat pangersa rival oke ini anjeun bade lebet kana gerbang rumah tangga ika hirup sasarangan di daerah pernikahan anu harapan anjeun duaan harapan keluarga besar duaan ieu teh nikah nu munggaran kalayan terakhir hartosna nikah anjeun teh nikah nu abadi tapi dina aya kabagjaan dina kabingahan itunya si bagja dunya akhirat. Begituna mangga urang jaga kesakralan pernikahan ieu jaga muliaan jebul akhlak nikah ieu kahiji kapayun sing sarobar sing ikhlas rumah tangga teu ujug-ujug sadaya aya dina tahapan sang proses. Nah dina tahapan sang proses eta dinamikana mungkin anjeun satu saat bakal ruas bakal bingah bakal sedih tapi anjeun buka dewasaan kabingah karuas sedih eta payunan musawarah ku babadanna urang gaduh mana gaduh pikiran gaduh emota mangga libatkeun hal eta dina raga mayunan sagala permasalahan anu payun rencana naon bae ulah dikedemek ku nyalira buka hoyong anu bade mangga supados duana lage ngiring kudu grebuk ngiring adu renyong kedah kumaha bade kumaha terus kena di mana urang kitu nya. Terus aya keputusan masing babadan eta mangga segala daya upaya paksakeun ku anjeun tegar ikhlas jeung sabar sehingga segala kahoyong biasa terpenuhi hasil babadan anjeun doa bade ngadangan kejutan risikona paling bisa seula itunya ada mal hadiah pasien hari ka istri masihan ka bunga ka pamegeg mangga tapi
sekedap mah disesileun da luas nami lagi kejutan itunya ku kitu nama panjeun disusuhkeun ku kaihsasan kasobaran misalnya atuh da anjeun teh hoyong ngajawab hoyong sebuah anjeun dua-duanya sebuah anjeun teh kadoa unggal janari teh hoyong gaduh putra enggal teh anu baris ngangkat derajat sepuhna anu baris ngamulyakeun keluargana anu ahli ilmu ahli ibadah ahli agama kasar anjeunna ngantosan incu ti anjeun incu anu tapi kagunangan incu anu soleh-soleha incu anu bagja dunia akhirat mangga ku anjeun dijawabnya pasihan incu di anjeun sing biasa ngawukanana sehingga ju anjeun teh nambi kamemet nambi kanyaah ti sebuah anjeun dua-dua sing tadi hari diri balik di mana wae ka dicileuleun kasturi kumaha badan anjeun mung doa sepuh tetep kedah aya ngalir anjeun sehingga anjeun di mana wae sepuh hatena nantel ka anjeun oge anjeun selalu main hati ka sepuh anjeun doaan mari sakitu sing bahagia mangga urang-urang bersahagia ya urang sing maksa diri dina bacaan di urang istighfar masbuk kalimah syahadat urang bersih hati dosa urang kieu keyakinan ajaran Islam mudah-mudahan sadaya keturunan urang sadaya dan umat manusia senantiasa berpegang teguh kana syariat ajaran al-Islam. Amin. أقول قولي هذا واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, para sekawal kalian bernihaya 5 ayat suami pengersa Ripaldi Nurhuda bin Oman Rohmanda, kedua calon istri pengersa Bini Apriliani di Tinono Supriyatno, selanjutnya wali pengersa Pak Nono Supriyatno bin Salim selaku ramahan Bini. Selanjutnya tidak saksi insyaallah sekalian hadir keluarga besar calon pengantin kandidat, keluarga besar calon pengantin istri, tokoh agama, tokoh masyarakat, sebagai tokoh pemerintahanana, dan saksikan ijab kabul akad nikah anjeunna diwan secara administrasi di Majlis Parodiakat kahiji pengersa Pak Haji Nurdin MPD sampaikan keyakinan pengersa oge Pak Kadua Pak Ustadz Rudi Hartono pami yakin sah saurkeun sah pami masih ragu tapi kerang sampurna saurkeun diulang. Selanjutnya jangan lupa ijab kabul ijab kasran wali kabul sang pengersa nalika wali dibayar tunai ai halan langsung abdi nabi atau saya terima au kabul tu kalayan dalam selainnya sedang mas kawin biasa mas 7 gram hasil musyawarah sepakat jaka wis ada jeuna yang keluar biasa aja duaan muhatosna ayeuna keikhlasan sareng ridhoan anu mudah-mudahan diserengan ku keberkahan Allah subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, urang teruskan acara di Joglo urang buka kawasan Bas Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak inuhunkeun sayogian Bapak angge janten wali salajengna nikahkeun sareng kawinkeun pini Bapak Maget nunami Ripaldi Nurhuda kalayan ikhlas ridho dipasihan mas kawin emas 7 gram dibayar kontan. Pak Nono Kamakmun putri Bapak yang kini tindak ke pengersa selaku wali
anjeunna ka pambagat pilihan nyaeta Nur Huda Ripaldi Nur Huda. Insyaallah anjeunna bade langsung mudah-mudahan kelancaran kalian biasa ngabdi ka keberkahan rumah tangga. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usrikum ibadallah wa zawwijuka على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ripaldi Nur Huda bin Oman Rohmanda, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada putri kandung saya Pini Apriliani dengan mas kawin emas 7 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya kepada Pini Apriliani putri Bapak untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma sholli wa sallim wa barik habibina wa syafiina wa karimina wa nurina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa alif bainahuma kama halakta subuh jalaka wa alif bainahuma kama halakta baina sayyidina wa siti sarah wa kama halakta baina sayyidina sallallahu alaihi wasallam wa jazakumullah wa kama halakta baina ali wa fatimah al-zahra. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya ketua pihak turusin kuris selaku petugas aluman 2 ceri jebua buka sebat pampusin kakiran sarang kelepatan nada siaput dengan nusa agunga dan orang itu kuausan hamdallah alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.